Tipayun nada agungnya paralun dumesim kuring kos kumawan tunang tung dipayun sanes maksad bade nungtun ngan ieu mah urang dieu panitia gaduh panuhun ku kituna hapunten anu kasuhun ka palawargi anu linggih Tipayun ka ulama teu kantun ka umaro nu dupi kayungyun ka ibu-ibu anu carik Tipayun mudah-mudahan bibirna teu bararanyun amin. Bari hirup nasing rarukun amin. Ya robbal alamin. Komo bu pak kedeung deui di urang rek aya pemilu betul. BHP ka anu meunang ulah sok gede hulu leres teh. Ka anu eleh ulah sok kugurutu. Dan nu meunang nu ieu nu itu harga mah tetap sakitu betul. Harga beas kitu bensin komo nepikeun ka jadi ditu. Da bejana kalengur batur mah ibu geus teu kabalirin sapatu sabab jalan oge batu. Alhamdulillah masih kana bisa nyatu bari awak teh nyeri huntu. Alhamdulillah. Di Bandung Barat engke bakal aya pesta kadua pemilihan bupati jeung wali kota leres teu mihape ka rakyat sarerea urang mah ulah parasea dan kitu hal biasa janji paloba-loba kadang-kadang kenyataan mah teu aya leres mata kurang memening doa kana Maha Kawasa mudah-mudahan pemimpin bangsa sing atur tur wijaksana nya rakyatna sing atur jeung aturan agama mata kurang mah ibu mending wadang we sing loba. Alhamdulillah Bapak Ibu sadayana alhamdulillah pangarsa Bapak